Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun arti makna burung Garuda ieu urang simak bareng-bareng tina guru urang. Waukeun heula urang ka Gusti Allah lamun geus wauh bakal nikmat hirup. Nu mantap urang baca dina Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Lamun ku urang diaji, urang teh agamana Islam aji ketuhanan yang Maha Esa keuna nyaho nu sabener-benerna. Bupati keuna nyahoan ketuhanan yang Maha Esa. Artina pangeran teh Esa Maha Esa hiji Maha Esa mah Allah. Aji di pendopo sifat 20, aji di gubernuran sifat 20, di MPR aji Pancasila ketuhanan yang Maha Esa coba diaji itu di istana Jokowi mimpin ketuhanan yang Maha Esa lantaran lambang negara orang burung Garuda aji ketuhanan yang Maha Esa belusukan oh masalah aji ketuhanan yang Maha Esa engkegenya lamun geus ngaji ketuhanan yang Maha Esa mengetahui tentang keesaan Allah bakal moal wani nyana make calana pendek sebab teu akur jeung ketuhanan yang Maha Esa Allah ngaulahkeun make calana pendek nu make calana pendek can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa. Tuh kan anu ngabohong can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa samarukna moal dikulub beureun ku Tuhan. Ngomong korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa nyaho nangan ka Avanza doang can. Lamun geus jauh ke ketuhanan yang Maha Esa mah cadu kudu korupsinya eta nu matak di DPR nu matak di MPR korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa aji atuh ongkoh lambang negara Indonesia sebagai lambang negara hiji ketuhanan yang Maha Esa kurang teu diarah aja bego tah DPR goblok lara aja Pancasila Garuda ditempelkeun di dia segede kenong teu diaji tah tolol tah DPR nu teu ngaji maksudna nu tolol nu ngaji mah teu mangering nu ngaji atuh tolol kabeh aji tah siang aku mah ketuhanan yang Maha Esa waukeun diri sorangan tak ka Garuda pacok-pacok geus ku Garuda abeh urang merasa bangga make Garuda sebagai bangsa Indonesia lambang negarana burung Garuda diteundeun di jas diteundeun di safari di dieu diteundeun di batik anu semu-semu hejo teh di dieu teudeun ku sia tah satu kebanggaan sebab aing di dinyana ketuhanan yang Maha Esa geus wau aing ka Allah ngeunaan tebeng-tebengkeun ku sia tah Garuda aing wau tah ka pangeran goblok beureun sia nyana nu ngagoblokeun ka urang hayo ngadu goblok sia jeung aing eprak goblogan nyana ieu guru Garuda ulah dibanggakeun da nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa lamun geus wauh ka ketuhanan yang Maha Esa aji sifat 20 nu wajib di Allah teh sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha anu wenang di Allah sabaraha nu wajib di Rasul sabaraha nu mustahil di Rasul sabaraha nu wenang sabaraha lamun eta ketuhanan yang Maha Esa diaji dilambangkeun di burung Garuda wauh ka Gusti Allah nu sabenerna aman nagara moal aya pabelesat moal ieu nu batak pabelesat teu nyaho nyana ka ketuhanan yang Maha Esa. Esa bae mah tuh lamun geus nyaho bakal muringkak bulu ujah nya matak lamun aya burung Garuda di dieu nyana encan nyaho ka ketuhanan Maha Esa aju kapanggih jeung kula sumputkeun ku sia burung Garuda besi direbut ku aing ada tak Garuda kunaon teh ka dieu burung Garudana dikiteskeun ku aing siana lain Garudana nyaho teh sia ka ketuhanan yang Maha Esa ih cenah kitu am aing geus kitu bae ka dieu aing can boga ieu Garuda ieu ka dieu ieu ti koneng ieu di diri nanti naon emas apa lain emas dan emas dijual ku aing. Iya burung Garuda.
NTT-nya lambang burung Garuda teh dideleu kurang lamun urang mah kicep 2 sare 2 mata urang lamun hiji HS atuh SKB burung urang mah mata urang mah ya bentak kabeh lamun kicep kabeh HS tapi mau diciptakeun ku Gusti Allah teh matana mun nu katuhu HS nu kenca bentak nu kenca HS nu katuhu bentak binatang istimewa raja di Palewongan adalah mau moal kacolongan mau makajen kukumaha ge sebab teu pernah bareng nya mata-matana HS-na mun nu katuhu HS bareng nu kenca bentak lamun nu kenca bareng nu katuhu bentak kitulah mau mah istimewana nu ngantak aya kurtak-kurtak jalehes tetep tenang bae mun teu percaya coba ge ka ditu ka Taman Safari deuleu ku sia mau nya HS we kitu bentak nu hiji bareng nu hiji bentak mun nu ieu bareng nu ieu bentak kitu bae diciptakeun ku Allah sebab nya nama rajana geus saha bae lamun ngaganggu ka nyana legleg ku nyana teu pernah HS mau burung Garuda leuwih istimewa teu pernah HS matana urang mah kicep hiji kicep bareng bentak bareng HS bareng mau bentak hiji HS hiji beureum hiji bentak hiji tapi burung Garuda teu pernah beureum ente tingali lambang burung Garuda tah deuleu matana sifatan mata nu seperti kitu eta adalah mata nu teu pernah beureum ente mah pan teu ngarti ka bab kos kitu tah ku bodone ente kos kitu kok bisa kos kitu ke ente lamun hayang nyaho urang lamun nyaritakeun burok sakedeung deui urang rajaban ya sakedeung deui nyaritakeun binatang burok eta teh kapan ku urang Turki digambar waliullah nu ngagambar burung burok binatang burok huluna matana irungna kos manusa bibirna kemudian awakna leutik jeung gedena kemudian aya jangjangan aya sukuan nang wali eta teh lamun dideuleu sepintas kitu mah oh ya kos kitu burok lain kitu ngamakna anak-anak mentek aya nu ngaulah-ulah masalah can paham nya na lamun nu ngaulah-ulah eta mah binatang surga teu bisa diciptakeun kos kitu masalah datang ka dinya berarti tapi lamun eta ku urang ditaliti hasil ti wali Allah mata burok sifatan mata model kos kitu akur teh jeung manusia akur teh jeung hewan akur teh jeung mata-mata nu aya di alam dunia sifatan mata kos kitu ku ahli filsafat secara filosofis jeung ku ahli hakikat secara gaibna mata model kos kitu nu diciptakeun ku urang Turki mata nu aya di buruk maknana naon lamun ku urang dideuleu sosok gambar nama loba ulama-ulama nu can nyampe ulah tamah kos kitu mah tamah salah teu bisa diciptakeun buruk mah binatang surga teu masalah sebab eta mah atuh kos kitu ngaranna ge tapi lamun ku urang diperhatikeun di maknaan ieu jangjangna bermakna anu lain lalagaan buruk teh nyiptakeun wali urang Turki eta teh henteu ditentang baheula mah keur zaman diterang-terangkeun bahwa buruk teh kieu-kieu maknana kieu-kieu malah sadunya gambar buruk diteunden di luhur lawang hareup lawang tengah kadang-kadang digedekeun di hareup nu nentang ulama baheula mah paham karena makna jeung diterangkeun ieu lain sakadar dideuleu zahirna ku ari beuh anu nentang masalah artina ieu mah endek ditentang deuk henteu masalah beuh salah kayak dihayalkeun bahwa eta dipikir bahwa buruk teh kos kitu masalah ngan lamun diterangkeun cara ulama-ulama nu baheula ieu mata lain samata-matana ieu mah mata penuh arti dari mata turun ke hati luar biasa masuklah panah asmara ditoblos kunyana menjadilah hatiku adalah hatimu
seluruh raga dan jiwaku untukmu. Tidak ada dua cinta di hatiku, cuma ada satu cinta, hanya untukmu. Masya Allah, kemanapun engkau akan aku ikuti. Ya Allah, sebab hidupku adalah ada di padamu, dan engkau adalah tumpuan hidup. Masya Allah. Tuh saya makan KBBN bedo. Eta teh pangeran, eta teh. Ya Allah, atuh saya masa ngomong cinta bae ka si doi ngalulu. Lain eta bahasa ahli sufi. Tuh, nu mantap ge urang lamun memperhatikan ahli sufi. Oh, lain lalagaan geus bahasana geus tingkahna geus segala rupana berbeda, sebab jelema ahli sufi teh jelema nu mabok cinta. Tuh siapa sih di bae kan? Saya ngomong cinta bae. Cinta ilahi maksudna. Nah kos gitulah, ada cahaya ilahi. Arifin. Masya Allah. Nah iya mata buruk ieu keur carita. Urang deuleu mata burung Garuda ajikeun kanunya. Lain lalagaan. Nu tadi manusia mah perem hudang bareng dua anak lemah naik deui ka hewan mau sabelah perem sabelah hudang sabelah deui perem nu sabelah hudang mau baca di unggal kitab di Alfiah ge aya. Kemudian burung Garuda tilik mata nu teu pernah perem sama sekali. Di jerona ayat ketuhanan yang Maha Esa. Ente wau ke Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan burung Garuda, ente bisa ngapak kemana baik. Ketuhanan yang Maha Esa bisa apak-apakan ente de kemana baik, dilambangkan burung Garuda. Baheula Bung Karno teh ketika endek ngajadikeun lambang teh mimiti burung dadali geus dikieu-kieu burung dadali teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung merak geus dikieu-kieu teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung kerak ka kerak-kerak teh Bung Karno. Waduh, dicekel deui teh jadi berbagai burung deuk dijadikeun lambang. Jol aya nu mawa burung Garuda eta mah henteu diperhitungkeun secara gaib, cekel langsung lantaran ieu mah langsung sasalaman dijadikeunlah lambang negara Indonesia tinu gaib. Tuh nanti sia Garuda bae. Nagog bae di dieu ka pangeran teu wau. Ya Allah, mari kita nyanyi Garuda bersama-sama. Teu barcus. Ulah di SD, kalau yang bisa duluan, pulang duluan. Nyanyi ulah panggalana burung Garuda bisa kula mah. Garuda Pancasila pembabari-babarina. Tapi lamun Indonesia Raya teu apal datang ka kuari. Nah ya carita waukeunlah diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuk aya deuk eueuh eta Pancasila mangga bae. Dieuweuhkeun kumaha urang sebagai bangsa, diayakeun kumaha urang sebagai bangsa, satuju jeung teu satuju urang kabehan. Cuman aji heula tah ketuhanan yang Maha Esa ge tah geus 3 minggu can anggeus-anggeus tah kakarek datang ka mata tah. Mata burung Garuda tilik coba ge. Oh, lamun urang ngagambar buruk menang wali Allah beteungna, kuda lain, himar lain, kemudian gedena ti luhur ka handap ka dieu-na deui eta teh kudu diperhitungkeun makna daripada beteung buruk. Mantap mbah heula mah tempelkeun ku kiaina titah tempelkeun. Naon eta? Buruk. Emang kos gitu lah loba omong distempelkeun bae di dinya. Tuh teuanieun jin lamun aya gambar buruk nu eta teuanieun jin. Teuanieun begitu asup ada hewan unik. Cak jin teh aku kalah dengan dia. Iya buruk mah jin teh daek. Begitu kapanggih jeung nu bogana, oh ini sama-sama jin. Berani saya kalau sama ini. Sebab ini jin juga cekeun penghunina mah jin sarua. Lain deui ngan ieu mah
dibahas kurang panjang ku kiai ulah loba nu ngaulah Wahabi teken pertama ngaulah eta teh gambar buruk. Aduh ku urangna diterangkeun salah teu diterangkeun salah sebab mengkerucut ilmu kewalianana. Geus kuari tinggal puing-puing nu boga keneh aya nu eueuh geus teu meuli deui jeung teu produksi deui lantaran diulah haram teu masalah. Keur carita diharamkeun masalah, keur teu diaji makna satu persatu. Mun diaji lain lalagaan beungeut manusia awak hewan aya jang-jangan mana aya hewan kos gitu teangan di dunia kos gitu coba aya tapi bermakna ieu geus sarua dengan naon spontan burung Garuda begitu diaji matana pamatukna ceulikna jangjangna buntutna terus datang ka suku-sukuna ka sisit-sisitna teu sambarangan. Mantak tenang bae di Indonesia mah geus sabaraha kali deuk diriweuhkeun ku Amerika tetep damai-damai bae. Geus sabaraha kali deuk diacak-acak per ayeuna ge meujeuna keur diacak-acak ku Amerika. Tapi masyarakat ta endah halus. Sial cak Amerika teh. Ku aing deuk diriweuhkeun jorotan batu. Sial. Geus teu nyaho naon deh pokona mah geus teu nyaho naon wah ini bacang ini. Waduh. Masya Allah. Amerika bingung nih. Tah aya naon ieu lambang negara di jerona lain sambarangan. Mantak awas salah di Indonesia dioyak-oyak ku burung Garuda. Mulai kuari geus kikiran eta. RT mah geus teu kudu ku burung Garuda tah mah geus. Ku kerak dari beres burung Garuda. Ya Allah. Nah, ketuhanan yang Maha Esa na aji ulah neuleuh Pancasila na ulah neuleuh burung Garuda da mahal tah jeung hese diajina satu persatu na bermakna sebagai lambang jeung teuing kajeun teh urang aji ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat ngaji ketuhanan, pejabat ngaji ketuhanan, pedagang ngaji ketuhanan. Wauhkeun diri urang ka Tuhan, asal ulah diseringkeun we Tuhan tuh jadi hantu Tuhan. Nah, hiji ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Can wauh ka Allah tuturkeun jelema nu geus wauh ka Allah. Coba sampai di mana sangkan urang wauh jeung Allah. Wauh jeung Allah bakal isin ka Allah. Jelema nu beuki nonton TV can wauh jeung Allah. Nu daek ngredit can wauh jeung Allah. Anu masih keneh daek maling can wauh jeung Allah. Nu daek korupsi can wauh jeung Allah. Geus wauh jeung Allah isin sieun ka Allah. Mun dagang lurus dagangna, mun ngajabat lurus dina ngajabatna, lamun usaha lurus usahana, lamun tani lurus tanina, lamun nyai lurus nyaina. Etalah geus wauh kana ketuhanan yang Maha Esa. Duh cenah kiai mun ngaji kos itu kebal atuh santri ge di pondok aya nu 15 tahun, anu 20 tahun. Eta teh ngaji ketuhanan yang Maha Esa di pondok pesantren datang ka karuru desa santri. Itu tuh ngaji ketuhanan yang Maha Esa kitab do ganti-ganti. Ente mah ngaji hayang nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa ku mingguan doang. Mingguan ngai keur boga duit, jang ongkos saeukeun teman teu bae. Mun keur dicarekan ku pamajikan ngaji. Nyilib kayak masalah yang tetangga ngaji. Ieu kuari mun boga duit ka puncak ieu kuari. Rame jasa di puncak. Lantaran teu boga duit ngaji geus kula selalu ngadoakeun unggal peuting mudah-mudahan jamaah Cilongo kula dibere boga duit supaya ngarara haji. Tuqbalu syahadatul bughat. Ingat
sebuah negara maka aturan-aturan Al-Qur'anul Karim berarti nu berdaulat adalah syariat, maka undang-undangna sesuai jeung anu dicaritakeun ku urang dina kitab fikih urang, dina takrib, dina Fathul Muin jeung berbagai kitab etalah undang-undang negara. Ketika aya jelema teu salat panggil tobat, kita tobat, teu daek tobat bunuh. Iyalah undang-undang negara nu berdaulat di sebuah negara make aturan Al-Qur'anul Karim. Jelema zina panggil interogasi keabsahanana bener apa teu, ternyata sanggeus bener ieu zinahna muson apa geus muson nakeunlah had atau ranjam. Ketikanya nama mabuk maka kenakeun had, ketikanya nama maling kitu keneh kos kitulah aturan-aturan dina hudud. Kemudian lempangna sebuah negara melalui syariat maka benar-benar untuk mengurusi rakyat digaji engke negara melalui hasil-hasil daripada kitu bumi diatur sedemikian rupa ku negara, lantaran negara na makmur komo di Indonesia mah mun diatur moal kabeakeun malah muyah mayeh hasil bumi di Indonesia nu di luhur bae encan kayu, encan uyah, encan kemudian laut perikanan, kemudian atuh di jero tangeuhnya perminyakan, perlogaman, kuari timbul deui pergiokan. Hambalaya. Masya Allah. Sok jang bangsa jeung negara atur ku pemimpinna. Kuari di negara tersebut aya anu nentang aturan-aturan syariat tersebut teh ditentang kemudian panggil. Ketika ditanya pemimpinna kunaon ieu nentang keputusan negara, nyana make dalil-dalil anu otentik seperti kamari katarkil jamaat wa takrizi kabiratin, ngabogaan keyakinan tersendiri manehanana ngan nyana encan action ngayakeun gerakan ka pemerintah antepkeun sebuah perkumpulan anu nentang kana poin-poin atau keputusan pemerintah, diantarana pemerintah teh ngudukeun kana berjamaah punyana ditentang, diantarana pemerintah ngawajibkeun salat Jumat di negara di kota di mana nyana henteu daek nentang berarti ka keputusan negara. Nah ditanya heula kunaon beralasanana bisa dimengerti apa henteu ngan nyana encan ngayakeun gerakan ke pemerintah semacam kitu naon ngaranna semacam gerakan tentang make kekuatan encan action lah encan demo ke pemerintah teh kakarak ngayakeun kitu-kitu antepkeun sebab masih di bawah naungan pemerintah. Nah ieu ngaranna bugot nu kos kitu teh sebab lamun diantepkeun ieu kos kieu bahaya hancurkeun. Di Suriah aya ISIS, nah ieu ISIS teu kacak-kacak negara geus action nya nama malah ulama-ulama dibantai, rakyat dibentel, sahabat dibantai. Ieu ngaranna bugot. Silakan bunuh, silakan hancurkan ISIS. Eta mah deuk Islam deuk lawan sebab nyana ngahancurkeun negara, kedaulatan negara. Nah hancurkeun maka pertolongan kuari geus ngarambat terus ka Yaman. Waduh geus acak-acakan, bahkan agen di Indonesia ge ISIS geus loba. Geus dipersiapkeun ku tentara Indonesia jangan lawan ISIS teh geus disiapkeun. Andai kata aya siap geus henteu cicingeun Indonesia ge.
entak tenang negara kermujuna kalut encan di luhur ker pas ini partai pas ini pemimpin pas ini anu kemudian datang deui ISIS ka urang ieu negara teh keur kalut sementara presiden teu bisa memberikan keputusan ieu teh ditangani kumaha lantaran nya teh nyahokan kana strategi negara santan sipil blusukan kan nya mah teu nyaho kumaha bakalna ieu maka bertindaklah jelema-jelema nu paham tanpa konfirmasi ke presiden ge kieu bae emang aya ISIS tuh kan kok nyahoan urang sih keur carita Oscar dituna oh iya selesaikan bari teu nyahoan naon kan deuk kumaha urang boga presiden geus kitu nah kuari geus dipersiapkeun nu mana di luhur di ditu urusan partai urusan kenegaraan kuari urusan ISIS neuleuh rakyatna masalah rakyat biasa bah tenang anehin Amerika gitu anehin Amerika boleh di luar negeri sekalut ya sebenarnya tapi di Indonesia tenang kalau geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin teu nyaho aya naonan di Indonesia kok bisa jadi tentrem kieu walaupun tetap urang hati-hati kahareupna lantaran beuki gejolak di luhur ekonomi can mapat sementara dolar teu jelas aju pabrik-pabrik loba anu tiara pengusaha-pengusaha ieu kan dampak ka rakyat leutik engkekeun bakal kumaha anu menggantungkeun hirupna cek ngomong sompral nama di perusahaan-perusahaan tersebut efekna anu boga kontrakan teh nu warung teh dan lain sebagainya ieu bakal kumaha sebulan deui lamun teu beres bakal pikual kuari geus loba dosa salaman ka kunaon muslim balik cenah kieu emang kunaon pabrik bangkrut ngomongnya ngan bangkrut doang mantap pesangon pugu keur kos kieu kaayana nah ieu bugot geus bugot tersebut lantaran manehanana beralasan tepat ketika manehanana ieu diperbantukeun sebagai syahadah andai kata perlu saksi kebenaran saksi nanti golongan bugot perlu diterima apa henteu watuk kok balu syahadatul bugot bisa diterima syahadahna bugot sebabnya lain termasuk jelema fasik jelema nu teu bisa diterima persaksianna adalah jelema fasik jelema nu khuruj an taatillah sengkeunnya nama kaluar teh sangat beralasan teu nurut ka pemerintah lantaran menyalahkan pemerintah sebab pemerintah teu beraturan syariat kami cek bugot yen undang-undang anu bener-bener undang negara atuh berarti henteu pasek kos kitu mah anu teu pasek bisa dijadikeun saksi beuh ieu mah ngaji teu kaharti tinggal kieu bae urang ini mau ditanya di lembur ku pamajikan ngaji naon kak nyaho jaing mah bugot gitu lah puyeng cenah ngaji tuh balu
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakitu pengajian tina orang, mudah-mudahan manfaat kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.